Ayo Ayo. Pokoknya terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu bade sawer, kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu tanjakan pocong kitu katelahna ieu tanjakan ayana di Bandung. Tanjakan pocong nu aya di Lembang Bandung ieu geus terkenal ku segala cerita mistisna. Sababaraha warga anu ngalewatan tanjakan ieu sok mindeng diganggu ku wujud pocong. Selain tanjakan pocong, Bandung oge loba miboga tanjakan-tanjakan mistis seperti tanjakan Emen jeung nu lain-lainna. Tapi dina dongeng ieu urang caritakeun dongeng Sunda dina judul Tanjakan Pocong Lembang. Kumaha caritana? Mangga mitra urang barandungan bae. Peuting eta kira-kira wanci sareureuh budak. Hujan teu eureun-eureun ngarecek najan leutik oge tapi kerep. Angin nyelesep kana liang panto imah Mang Ajum dina mangsa harita. Matak nyecep karasa tirisna. Di luar kadenge sora cai dina panyaweran. Tara tisasari peuting eta mah sabada salat Isya karasana ku Mang Ajum matak muringkak bulu punduk. Kusabab remen kapireng sada anjing anu pating cungungung babaung hawar-hawar ti kajauhan ditema ku sora seahna dangdaunan ngorosak katebak ku angin anu ngagelebu. Nah ya naon atuh ieu teh? Ceuk Mang Ajum. Nah penting ieu mah mani asa keunggeng teuing. Buah-buah bakal aya kajadian anu teu dipikahayang ya. Ceuk Mang Ajum ngomong sorangan. Tepati lila kadenge deui sora anjing. Malah ayeuna mah beuki ngadeuketan sorana teh. Rageg silih tembal jeung pada baturna. Korosak kadenge deui sada sora anu leumpang ngadeuketan panto imahna. Nah atuh telila trok sora panto aya nu ngatrokan di luar. Mireungeuh kitu hate Mang Ajum tambah kegebegan. Rek diteang inggis ku bisi rempan kusugan sieun bisi lain jelema. Akhirna mah Mang Ajum disimut muncung bari ngaod-hod bakat ku sieun. Trok nu ngetrokan lawang kadenge deui kumanehna. Tapi batan hudang mah ieu Mang Ajum kalah beuki nyempod ngarapetan bujur biawang pamajikanana. Kulisik biawang hudang nu harita keur sare ngulisik sabab karasa aya nu ukey-ukeyan di deukeut palebah bujurna. Bray panonna beuntak terus ningali kalebah bujurna breh weh salakina keur ukey-ukeyan. Ih, nari bapak ih, keur naon make ukey-ukeyan lebah dinya. Ih, sing atuh ari hayang mah ngomong. Da ku kami ge
moal burung teh dibere. Cek pamajikanana bari ngeukeui jeung serikeun olah salakina. Lain hayang kami mah lain hayang, tapi tah denge kumaneh tah sora naon di luar. Cek salakina ngaharewos ka pamajikanana. Sora naon kitu Kang? Denge we kunyaneh denge. Cek Mang Ajum deui. Bari ayeuna mah pindah nyurungkuyna ka hareup. Ih akang gete ka tuh tong nyulusup ka pelebadenya ih. Cek Biawang bari nyedekeun sirah salakina. Tina gunung sakembaranana. Trok 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 sora ngetrokan pantau disana deui. Enya sada nu kakatrok. Si Herman meureun mulang. Jung buka ka itu buka. Cek Biawang bari nengetan sada pantau diketrokan. Si Herman gitu. Da biasana gesok kegerowan budak teh. Tara kakatrok gitu. Saya mah meureun juga itu buka tuh. Ih ari taeun teh sok berangan. Makanya teh ka pamajikan. Sok buka ku akang we buka bisi si Herman mulang. Demi Mang Ajum dititah muka panto teh kala ngahulang we. Terus ngagorowok ngawanikeun maneh ditujukeun kanu di luar. Rek ngayakinkeun nah saha nu kakatrok teh. Da moal mungkin ari Herman anakna mah. Biasana ge sok ulu kesalam heula Herman mah. Bari gegeroan. Herman, maneh eta teh? Di luar rehe ayeuna mah eueuh nu kakatrok deui. Maneh eta teh Herman? Cek Mang Ajum deui. Mitra kaum dangu, Herman teh anakna Mang Ajum anu bungsu. Anakna teh 3. Ari nu cikal mah geus rumah tangga jeung geus umah-umah di Bandung. Gawe di pabrik di Cicalengka. Ari anu kadua geus lila gawe di Ciamis. Arang balik ka imah. Di dinya teh Mang Ajum kan ukur 3-an. Manehna pamajikanana jeung Herman anak bungsuna. Nu ayeuna keur gawe di pabrik enteh. Nu lebahna sababaraha kilo jauhna ti lemburna. Herman, maneh eta teh Herman? Herman eta teh maneh? Cek Biawang milu gegeroan. Hayang ngayakinkeun ku sabab basa digero-gero teh nu kakatrok bet teu kadenge deui. Nada biasana ge gegeroan maneh teh Herman? Cek pamajikan Mang Ajum deui. Tapi angger di luar ayeuna mah teu kadenge deui sora nu kakatrok. Kang, sahanya? Si Herman gitu? Manggeus tong geroah. Akang masieun. Cek Mang Ajum. Bari ngadidengekeun sora di luar. Teu lila na atuh. Ana trok kadenge deui sada anu kakatrok. Ih, cuk buka ka ditu bisa saya mah. Sieun naon ari akang? Mata sok geura dengekeun ku nyaneh di luar aya sora naon tah? Sora kakatrok bieu kadenge deui. Tu geura si akang. Bakating ku sieun. Mang Ajum nepi ka rerempodan. Cicing atuh urang buka. Cek Biawang penasaran tuluy turun tina ranjang. Katayap ngadeukeutan panto kamar. Jelina ditompokeun kana celah panto. Kadenge jelas ayeuna mah ti luar aya sora nu kakatrok kana panto tepas. Yeh, nya Kang. Nu kakatrok, tah ilikan. Lain mukakeun panto ieu pamajikan Mang Ajum. Barang ngadenge nu kakatrok kanu panto teh ngan gabrug we. Kanu pangasarean nindihan salakina atuh puguh we salakina teh. Eukeur mah sieun katambah ditindihan ku pamajikanana. Nawakna bayuh-yuh lintuh. Nipikeun ka kocak dengek Mang Ajum teh. Asa kagencet ku mobil puso. Halo. Aduh. Berat dulu, berat. Naon ari maneh teh? Buru hudang sia teh. Cek Mang Ajum rada nyerang. Ih, akang sieun Kang. Cek Biawang bari kuniang cengkat deui gek diuk dina sisi ranjang. Nasanya Kang? Wayah kieu kakatrokan lawang imah urang. Da biasana ge mun si Herman masuk ke gerowan heula.
Bari jeung sok uluk salam si Herman mah. Tanya pamajikanana. Ya kateuing atuh. Akang oge teu nyaho jurig marane. Tembal Mang Ajum bari anggar nyempot. Sing atuh Kang. Ka itu teang. Bisi nu rek mere bansos. Cek pamajikanana ngajurungkeun ka salakina. Ah, maneh mah inget teh kana bansos wae. Kumaha mun jurig? Tuluy akang dihakan. Cek Mang Ajum nyereng. Ari si Akang. Ya Akang. Can aya bejana jurig ngakan jelema. Persefling kana film bari nage. Cek pamajikanana Malik muncereng. Kunya nih buka ka ditu ari. Aya kawani mah buka jeung. Hari itu. Siga lain lalaki wae. Keun ku kuring di teang. Sugan we nu ngotrokan panto teh. Sugan nu ngotrokan panto teh rek mere uang kaget. Cek pamajikanana. Jung cengkat. Raket panto kamarna dibuka. Leos weh ka panto tepas. Mitra kaum dangu samemeh biawang muka panto pok ngomong heula ditujukeun kana di luar. Saha di luar? Cek pamajikan Mang Ajum. Sanggeus aya di hareupeun panto. Iya kuring bi. Cek nu di luar. Tah nembalan. Cek biawang na jero hatena. Bari pok kedal deui. Saha kuring teh saha jurig lain? Lain bi kuring Hansip Jaja. Tembal nu di luar. Saha? Hansip Jaja. Kutan sugan teh saha? Cek biawang. Bari kulutrak lawang dibuka. Nyawe Hansip Jaja keur ngajanteng di teras imahna. Kaluhur make baju kemeja bodas. Kahandap make celana panjang bodas. Asa ku aneh ieu Hansip Jaja. Nu sasarina make seragam hejo teh ieu mah make baju sing sarua bodas. Bet kawas patugas paskibra nurek ngibarkeun bandera dina upacara Agustusan. Sugan teh saha? Cek biawang. Har, reka mana eta? Make baju sing sarua bodas gitu. Hayang we make baju kieu. Geus waktuna ongkoh kuring teh make baju sing sarua bodas teh. Kawas pocongnya. Bodas? Bodas. Tembal Hansip Jaja ngaheureuyan bari nyerenge. Ih sok aya wae. Heureuy teh kamalinaan. Aya naon Mang? Hujan-hujan kieu. Mana penting deui teh. Ngotrokan imah kuring teh heuguluk salam atuh. Atawa gegerowan heula. Tok make nyingisieunan sagala teh lucu ah. Tanya pamajikan Mang Ajum rada keheul. Tenang atuh bi, bubuh kuring teh diutus ku Pak RT. Bapak Ajum dipiwarang ka ditu saurna penting. Cek Hansip Jaja nerangkeun maksudna. Aya naon? Duka atuh. Da tekan tos sawartos. Pokona mah piwarang ka ditu we. Oh kitu. Kantosan heula atuh. Urang sasauran heula. Tembal biawang bari ngaleos ka kamar rek ngabejaan salakina. Aya saha? Tanya Mang Ajum. Sanggeus pamajikanana asup deui. Itu Kang. Hansip Jaja geuningan. Dipiwarang ku Pak RT saurna akang dititah ka ditu ka bumina. Aya naon nya? Tara-tara teh sasari wae aki ditamapakeun. Buru ka itu tepungan. Cek pamajikanana deui. Nya, Tembal Mang Ajum bari koloyong weh kaluar ti kamarna. Bari nyolendangkeun sarung. Mitra kaum dangu barang nepi kana lawang panto hareup imahna. Nu harita masih keneh muka. Di luar geus eueuh sasaha. Mang Ajum luak liuk neneangan Hansip Jaja bari gegerowan. Mang Jaja. Mang. Kamana atuh? Weleh taya nu sora nu nembal-nembalan acan. Mana nyi da eueuh sasaha? Cenah ngagero ka pamajikanana. Piraku Kang. Tembal pamajikanana bari angger diuk di sisi risbang di jero kamarna. Celina rancung ngadengekeun. Perasaanana geus teu ngareunah rasa. Awak ting puriding ting puringkak ting sariak. Mang Jaja, kamana atuh?
Angger rehe. Ih, boa-boa. Cek Mang Ajum bari jebrug mendetkeun panto berebet lompat ka jero gebrug satengah ngabebetkeun maneh kana kasur. Jurig delo, jurig. Cek Mang Ajum bari terus diharudum ku sarungna. Demi pamajikanana ukur olohok bengong weh ningali pola salakina anu samodel kitu teh. Di balong galatama barang ieu si Herman nepi ka tanjakan nu sakedeung deui anjog ka pakampungan lain dikira ruasna ieu Herman kusabab di sisi jalan nyampak loba jelema ting laliut ting carekitna sada rem kendaraan sorana ting koceak ting jararit sakabeh panempo manco kalep palebah eta sora. Sebagian jalma ting beretek lalumpatan muru ka tempat kejadian teu saeutik nunungkup beungeut bari ting girigidi. Ih aduh Gusti, ceuk hiji awewe ngora bari nungkup beungeutna. Aya naon Mira? Tanya bapak-bapak ka eta awewe bari lunga lengo anu ting laliud hareupeunana. Ya Allah Gusti getih. Naon jeung naon eta teh umurna? Sabaraha eta? Hah? Buru gancang cong tulungan. Nungguan ambulan datang tayoh nama. Aya naon man? Cek si Kamal. Batur sapagaweanana Herman. Nu harita keur dibonceng ku manehna. Kusabab Kamal teu pati merhatikeun. Ngutrek-ngutrek wae HP-na. Tabrakan cek si bapak eta mah bieu tah. Tembal Herman. Bari beungeutna mencorong kanu ngariung di sisi jalan. Ini rai. Karena ke minggu mangkukna euy nu maot teh di dinya. Babaturan si Sadul duaan. Cek si Kamal bari cileungeung. Heuh nya asa mindeng. Sieun ih. Buah-buah bayangan teh bener-bener dieu mah. Gandeng ngacapruk wae ka mana wae sia mah. Mitra kaum dangu sanepina ieu Herman ka imahna. Sanggeus nyetandarkeun motorna, manehna ting beretek muru ka imah. Silih udag kawas budak bolon. Geus nepi ka hareupeun panto, dor Herman ngagedoran panto. Pak, buka Pak. Pak, buka. Ngadenge kitu lain di ruasna Mang Ajum teh. Sora si Herman, cek biawang. Bari rek cengkat. Mana eta teh Herman? Tanyana deui. Nya mah buka. Buka mah buka. Cek Herman ti luar bari anggar ngagedoran panto. Sok gawat buka Kang. Cek biawang ka salakina. Aing mah sieun. Bisi lain si Herman. Pak, buka Pak. Buka. Maneh eta teh Herman? Nya Pak, buka keur naon atuh? Meuni hese bukakeun lawang oge. Nya si Herman hayu urang buka. Cek pamajikan Mang Ajum. Geus kitu mah duanana lempang muru ka panto hareup.
Barang berai panto dibuka bener nyampak si Herman kadua baturna. Karena rangtung weh bari bengetna sepak bangun tay getihan. Sugan teh saha? Lainan naon tadi anu ngotrokan panto sababaraha kali. Barang dibuka ku emak si ngoreng Mang Jaja. Dititah ku Pak RT nyusulan bapak cenah. Cek Mang Ajum ke anakna bari gek diuk dina kursi. Mang Jaja eta Hansip Jaja? Tanya Herman bangun kaget. Enya Hansip Jaja. Da make nu bukakeun lawang nama, tapi barangku bapak maneh disusul geuning eueuh sasaha. Hindungna nu nembalan teh. Nya geus eueuh sasaha nu matak nyangka juri ge. Cek Mang Ajum. Iraha mak? Tanya Herman bari arabus ka jero imah. Bieu pisan samemeh maneh datang. Moal motor Hansip Jaja teh? Ada henteu. Teu make seragam-seragam acan. Aneh puguh mau ge. Nah Hansip Jaja mamake baju sing sarua bodas. Tara-tara disasari. Baju bodas? Teu make seragam Hansip? Bet henteu. Make baju sing sarua bodas. Hansip Jaja ye. Cek si Herman bari brug mendetkeun lawang hareup. Bertek bae mehna lumpat muru ka kamarna. Dituturkeun ku si Kamal. Terus ngadon pagugulung dina disbang. Mitra kaum dangu nempo pamolah anak nu samodel kitu. Pok Mang Ajum ngomong. Kunaon maneh teh Herman? Hansip Jaja bieu kecelakaan bapak. Maut ditanjakan bieu pisan. Bet teu make baju sing sarua bodas tapi make seragam Hansip. Ngadenge kitu gebeg Mang Ajum ngarenjag. Bari pok ngomong beungeutna katangan sepadeui. Hah, kutaan maot curig. Cek Mang Ajum bari bertak lumpat ka jero kamar. Dituturkeun ku pamajikanana. Ih, akang. Atuh geus kitu mah Mang Ajum patutumpuk jeung pamajikanana. Di jero kamar, ari si Herman jeung si Kamal sarua deui pagugulung di jero kamarna. Terlila di harita na atuh anak trok kadenge deui suruh ngotrokan panto. Angin ngagelebug tarik nyakeun girimis anu masih miripis. Cungungung sada anjing babaung. Trok deui sada nu kakatrok. Buka bi, buka ya kuring Hansip Jaja yo. Ceuk nu ti luar ngadenge kitu nu di jero imah eueuh nu nembalan. Pating purungkut bakat kusieun. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and komen. Laras pisan. Bulan pasti rembongan gunung nungkulkeun
limun nyiuhan panasna poe bagai angin nuting trim purwa nangetkeun kartana bagai angin nuting trim purwa